Saur ulama wa miftahu dunya asyabu wa miftahul akhirati alju. Anu tiasa mukakeun kana haliah dunya mah nyaeta patuangan wareg. Nah, maksudna tiasa hasil dunya ku hasilna patuangan wareg kumaha. Nah dunya mah kudu jag-jag gitu. Tajami biasa mah jag-jag teh ku patuanganana wareg di samping sehat teh. Bila mana patuanganana wareg awakna jag-jag tah neangan dunya teh usaha teh bakal kuat ngalir ngidul ngetan ngulon ge. Macul kuat ngaramet kuat. Didamel kaditu kadieu kuat jang-jang jing-jing tak-tak munak kuat sapatuanganana wareg. Jang hasilkeun dunya mah nyata kudu dibarengan ku patuangan anu wareg. Tuh lamun patuanganana lapar mah atuh otomatis awakna ge jadi leuleus. Bila mana leuleus kurang tanaga, bila mana kurang tanagana ngaganggu nyiar haliah dunya. Komode sakeun ka ngajoprak mah. Komode sakeun ka teu aya tanaga mah leumpang oge dipaksakeun hampura rampewa. Mah bisa nanggung, mah bisa munak, mah bisa ngajingjing, mah bisa itu ieu. Walaupun tukang nyonyo pulpen ari leuleus mah ngajoprak we. Lamun kudu init make mobil mah bisa nyetir. Nadan aya nu nyetiran oge ngajoprak kena jok. Kaganggu neangan dunyana. Tuh mata kuncina jang hasilkeun dunya mah wareg patuangan. Nah, ku jag-jag teh ya. Tapi wa miftahul akhirati teh ipa alju'u. Bila mana urang hayang hasil akhirat, mode hayang gaduh ilmu, hayang ngarti kana ilmu, hayang manfaat eta ilmu. Salajengna hayang ngondang berkah eta ilmu di dunya, ku sabab pangsaesena ilmu mah nyaeta khairunas anfa'uhum linas. Pangsaesena jalmi mah nyaeta jalmi anu memberikan manfaat bagi sesamanya. Manfaat di dieu teh manfaat anu positif nu sae. Ilmuna lada ngaji, puguh guruna, puguh zaman waktos ngajina, puguh pasantrena, puguh silsilah eta ilmu kusabab puguh guruna. Tuh berarti boga modal. Nya jang memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ku ilmu anu puguh guruna, puguh silsilahna. Satuina ngadoa ka Gusti, Gusti abdi teh. Ieu teh libarat boga dagangan. Lamun teh mah icalan sembako eta nya 9 bahan pokok. Aya minyak kalapa, aya gula beureum, gula bodas, aya tarigu, aya aci, aya tahu, aya tempe dan lain sebagainya. Tuh. Lamun aya nu meserna mah, aya nu peryogieunnana mah aduh lebih manfaat. Kamu abdi ge manfaat, ieu minyak bisa dianggo ku abdi, tahu bisa digoreng ku abdi. Tarigu bisa dama cireng ku abdi jeung sajabana. Tapi da loba ieu teh, itu icaleun abdi teh. Dituangan ku abdi ieu mah maseep ai kitu mah anu meser. Ku abdi tiasa dituang. Tuh jeung abdi gaduh penghasilan, abdi gaduh bati. Tuh tuluy dagangan abdi ge aya nu meseran. Ngiring nyicipi nu sanes oge walaupun ku meser. Tuh ilmu ge kitu teh. Tuh ya Allah manfaatkeun ilmu abdi. Ari manfaat mah tuh langkung nyebar ilmu gamparan. Komo abdi mah lada ngaji, puguh guruna, puguh silsilah guruna. Puguh waktu ngajina, ngamodal waktu, ngamodal rezeki, ngamodal kalieur kabingung jang sajabana. Lain hasil tina HP, tina YouTube, tina dedengian nu teu pararugu. Anu wungkul eta mah libarat sarimi. Itu meser harita, ditinyu harita, didahar harita, nyeri beuteung harita. Jadi podol harita keneh. Mules isuk-isuk mah nyadar sarimi teu bisa wan. Raosna wayah kieu wengi nya. Siang itu nya kitu. Ai jam 5 mah tos setengah genep tabu genep dibere ninyu sarimi komo diladaan mules atuh. Tah kitu ilmu nu teu aya guru mah. Ilmu nu teu aya silsilah mah, ilmu anu teu dimodalan mah. Lain memberikan manfaat justru memberikan madarat. Tah benten jeung ilmu anu aya guru, aya silsilah guruna, aya modal waktu, modal rezeki mang tahun-tahun
kalieur kabingung disentakan guru ngalap barokah ka guru ngahidmah ka guru karena ilmu kadituna ku wirid ku puasa sakan boga ilmu ngarti kana ilmu jeung sakan manfaat ilmu tah eta disebut ilmu mah tah Gusti hayang payu supados anu gaduh ilmu ti abdi teh araranjeunna ge salamet dunya salamet akhirat wasilana ilmu ti abdi anu puguh silsilana teh tuh tah kumaha atuh sangkan manfaat ilmu tah dunya mah ku seubeuh beuteung teh ipah hayang akhirat mah kudu ku perih beuteung itu mah aman kunaon perih beuteung ku saum matak santri mah kudu getol puasa tuh lamun santri balik ti kobong kadon beuteungna jadi seperti tilau nah maneh teh eta make sarung ini semeteun ka dihareup tulis salat takbiratul ihram nyimpen panangan mun teu rata jeung dada dihareup maneh teh kumaha di kobong teh tuh nah apakah boga penyakit busung tanah we atuh di kobong duit boga beas aya jauh jeung kolot merhatikeun eueuh mukbak pok teh dahar tuh ka warung beak bakal nganyuk bisi gede teuing atuh jang mayarna kolot jadi pertanyaan boga jurus uniko usaha nipuan kolot jual kobong udunan ngechat cenah eta jual ajengan saur akang cenah ieu teh aya udunan wah tuluy naon nu aya di kobong da kolot teh apal uniko usaha nipuan kolot puasa henteu gede wadul atuh deuk boga ilmu kumaha najan boga ge deuk ngarti kumaha kitu jauh kana manfaat mata loba anu dikonci kamanfaatan ilmuna najan boga oge ilmuna tapi teu manfaat sabab kitu teh di kobong tah kade urangnya komodo malalasan trenna persiapkan diri sendiri diri urang masing-masing ti ayeuna keneh picunan sifat luhur picunan uniko teh nya kadieuna kudu diajar puasa diajar wirid nya nah kudu diajar wirid kudu diajar wirid sabaya katerangan anu ieu teh nya wa miftahul akhirati alju'u nyata kunci jang hasilkeun akhirat bedena ilmu ngarti manfaat kadituna salamet di akhirat wasilahna urang ibadah dibarengan jeung ilmu teh ya tah nyata ku lapar ku daek puasa daek wirid tah ku wasilahna lapar patub tahu umurul akhirah bilju maka urusan akhirat wasilahna anu ngala eta akhiratna lapar ai lapar teh pan jarang kersa bobo da lapar ngulibek teh atau cicing di kobong Muhammad kaayaan lapar karasa ku bapa hampir 10 tahun leuwihnya di kobong teh nah hudang peuting neangan kastrol nah sanguan edeuk nyangu baheula pan ku suluh eueuh komo usum hujan mah gararing itu edeuk ka rerencangan komo keur bararobo mah isin ngagedor tuh ada urangna keur di kobong keur milarian ilmu lapar tuangan eueuh tapi tos gugah nya dipengparkeun kana tahajud dipengparkeun kana wirid dipengparkeun kana nalar dipengparkeun kana ngadares Quran dipengparkeun kana ngadares kitab gitu tadi barengan lapar bari mumbara di kobong tuangan eueuh tah tapi urang dipengparkeun kana ngaji atuh Gusti teh nyaah qop ceuk Gusti tah ilmu qop ngarti tah sia qop manfaat toh matak teu heran zaman teragan bapa maragahan we ilmu teh bisa dibikeun tuluy anu narampi ilmu teh bisa ngalaksanakeun deui kana sakumaha piwuruk eta ilmu manfaat teh di samping anu ngawurukna ngalaksanakeun ku berkahna lapar kitu aden itu mata kudu daek we puasa
Udah daek puasa saminggu sakali mah. Teu Senin, Kemis, teu Kemis udah. Bae dia tuh 1 tahun 2 kali mah mulud Rajab. Teu mulud Rajab, teu Rajab mulud. Tuh, geus brai mah eta ilmu kabuka. Tuluy ngartina kabuka, manfaatna dibukakeun wah geus. Nya ngarasakeun ngeunahna boga ilmu teh tah bakal bisa merasakan oh kieu ngeunahna boga ilmu. Kitu nya. Eta. Tah yang kagungan ilmu teh nyaeta taya kajabiku lapar. Wa miftahul akhirati al ju'u wal maqalatur rabi'atu wallahu a'lam.